Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Thumma yarfa'u yadayhi wa yad'u bima syaa wa yaftatihu du'aahu bil hamdi wa thana 'ala Allah wa bis salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimuhu bi misli dzalika. Wa yanbaghi an yataharra al-ad'iyah al-ma'surah faminha Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Summa yarfa'u yadayhi wa yad'u bima syaa. Ketika orang saparantos ayeuna ngadua, betul. Ketika saparantos orang wiridan dina sabada wiridan orang ayeuna ngadua, summa yad'u yadayhi. Ngadua di dieu ngadua teh nyaeta yarfa'u summa yarfa'u yadayhi. Angkatkeun dua panangan. Wa yad'u bima syaa teras nyuhunkeun bima syaa naon anu kahoyong urang eta doa. Kan bahasa doa teh talibna talib ayeuna ngadoa teh rabbul hajat ila rafi'id darajat. Jadi rabbul hajat ngalaporkeun pangabutuh ila rafi'id darajat kada Allah Subhanahu wa taala anu ayeuna bakal ngaluhurkeun derajat. Eta doa isi urang ditanyakeun. Naon si doa teh hartina ari ngadoa teh? Ngadoa teh ngadoa pokona angkatkeun leungeun. Ih sugan aya tarikna. Pokona angkatkeun leungeun we cara baca amat sih. Eta. Jadi tarik daripada ayeuna doa Rabbul hajat bebeja urang itu ayeuna kana pangabutuh ila rafi'id darajat kadar Allah Subhanahu wa taala anu ngaluhurkeun darajat. Saha anu ngaluhurkeun darajat? Allah Subhanahu wa taala. Kajen teh urang ku Allah Subhanahu kajen teh mah ku jalmi sakampung dihina-hina, bahkan ayeuna sakabupaten sa-Indonesia dihina-hina, tapi lamun Allah taala ngaluhurkeun madapat dapat tetep diluhurkeun Allah Subhanahu wa taala. Kajen teh ayeuna sakampung urang ayeuna itu naon? Itu ayeuna di agungkeun, di apung-apung, di agung-agung. Itu bahkan sa Indonesia di agung-agung, tapi lamun Allah Subhanahu wa taala dihandapkeun martabat tetep harga martabat. Itu jadi urang mah la haula wala quwwata illa billah. Tidak aya upaya dengan aduan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang geus beres wirid, tuh dina salat kita bereskeun kembali, itu ayeuna geus beres salat, mayuqol bada salat, teraskeun hanca anu mingguti payun. Di dinya ngadoa angkatkeun dua panangan. Tsumma yarbau yadaihi dua panangan. Wa yad'u bima syaa. Tuluy ngadoa itu ayeuna sakohayang anjeun, sakarep anjeun, teh ulah sakarep hareup. Jadi ngangkatkeun dua leungeun kumaha? Teu saeueur dina kitab sarana, dina kitab ageng. Jadi alus sama ngadoa teh ayeuna panangan teh jadi sepuh-sepuh bahkan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus upami ngadoa teh nyarankeun lagi sepantar ulama. Ulah huntuy. Jadi ngadoa teh ulah huntuy harus rapetkeun. Bebeunang nu leutik nu gede beunang abe cuman teu ini kieu amat ngadoa nu gede unggul nu leutik mah aya. Nuduhkeun urang teh keur ngadoa teh tawadu butuh
ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urang ngaduan maaf larangan. Ngaduan teh kalau pun mata teh so aya aya kalau meureun apalan kan. Manawina kita mah ngaduan teh. Jadi leungeun kaluhurkeun itu mata tingalikeun kana tempat sujud ka handap. Nuduhkeun urang teh keur tadarruk, keur DP ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sami itu lamun diperkirakan urang menta kagedean ka jalma anu ayeuna tukang ngabagi, lamun diperkirakan urang menta sabari molotot. Sabari tengah kieu kira-kira cek anu merek kieu ieu jelema curang amat kada bae. Ieu kieu amat ulah terpolotot kieu. Itu ibaratna. Jadi didinya ngangkatkeun dua pananganna itu aya dina ayana sapari kita panangan Habib Abdullah bin Abu Khalid terus. Jadi sekian kita aya dina foto guru kesepuhan mama dengan Habib Ali bin Husin, terus dari Habib Ali Kuitang tilu da aya foto di tilu orang ulama jago eta. Aya hiji Habib Salim Jindan. Sadayana berdoa begini. Sadayana tangan ieu. Untuk lamun kieu mah kediklan teh benaon kediklan. Ana balehokeun kecuali lamun ngadoa kaluhur teh dina doa ketika sabada wudu. Eta mah teu pernah naon tinggalikeun kaluhur. Tinggalikeun ka langit. Ulah lihat singkat rasakan kuya ku cacak. Lamun di imah aya kana langit, di kana langit. Eta mah doa wudu hungkul lamun aya ningalikeun paningali mata kaluhur teh dina doa ayeuna nalika tasudu. Aya urang tasudu sok kadua tara. Oh, sapanya kudu tara butuh. Pantas kalangkung dina pengajian. Jadi setiap pagawean amal wudu teh kan pagawean. Dirinya geus ayeuna wudu disunahkeun berdoa, sunah Nabi. Itu kanjeng Nabi lamun ayeuna tasudu ngadoa. Nuduhkeun lamun urang geus gawe itu ayeuna didinya nyuhunkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi geus naria 11 doa geus salat urang ngadoa menta ka Allah taala dititahkan itu pantes lamun urang ayeuna geus gawe tuluy menta kira-kira dibere moal urang boga pagawean di isuk teukeun kabulih lumayan pagawean teh capek bari ditinggalikeun deui kudu boga teh bener-bener kan gawe teh bener tuluy geus asa teh urang teh rek panik itu juragan punten geus beres pedaman teh nya itu ayeuna bade nyuhunkeun upahna gitu kan dibere moal kira-kira pasti atuh juragan bageur mah itu padahal mah sanajan bari henteu menta oge pasti dibere ngan utamina ayeuna menta itu ibaratna teh itu jadi termasuk jalma anu ayeuna sombong itu sombong ayeuna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sabarena nyaeta lamun urang geus salat teh karangan doa kan teu bisa kaji ngadoa teh namina doa kiai ku arembung amat likum-likum teh gerebeg lompat arek ka mana coba cari cing heula sek aya eta teh disebutna likum-likum teh gerebeg lompat arek ka mana ada sumber itu harap kita jam teh beli jam gaul kali aya kacaan teh tempo teh cuma teh hubungan mah ini lieu kurang era itu jibril we bari kita iya ini sesuatu itu subuh betul lompatan teh tinggal kamar aku eta ari ka imah mending arek gawe mah ka Jakarta jauh aja. Ari moal gawe mah tungguan heula tempat salat. Ukuranana tepikeun ka imam ngadoa urang aminah. Amin. Aminah kumbung ka urang. Urang ayeuna
geus salat tuluy wiridan tuluy urang nyantai urang mah teu apa rencana oge kan imam kan aya imam teh tuh ku imam teh dipimpin urang teh kan saha we nu dijawab mah imam teh dijabah aya mamu hiji nu dijabah kabeh dijabah coba lamun sorangan lamun urang aya geus dijabah teh geus ngawur gitu tapi lamun urang berjamaah al jamaatu rahmah dengan berjamaah turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sing paradosina betah dina tempat salat eta kan tapi kaasukeun al mukmin bil masjid itu enak kasamak fil ma jalma mukmin cicing di masjid sapertikeun ayeuna lauk dina jero cai betah urang teh mukmin betah cicing di masjid betah teuing betah itu aduh itu kalasa eta imam wirina make lagam ngeunaan kumaha peureum kurit kana ingat itu nu penting mah diuk gitu betana make teuing eta itu ulah sabatina al munafiq fil masjid katoya fil qofsi jalma anu ayeuna itu teh aya penghormatan tinggi ka Allah Subhanahu wa taala cicing maksudnya kalau barang lebar wah tetep kadang-kadang kamu dibawa ngobrol mah akur gitu tapi dia dibawa wiridan bakal ngaji di isa tepikeun di magu tepikeun ka isa teh asa-asa satahun asalillah dipake ngobrol mah dipikeun mah di magu ka isa teh ya geus isa deui urang karek ngobrolkeun main bola hungkul ieu can tamat itu geus isa mantennya itu kan coba aya dipake wiridan naria di mah bikin ka isa kurang-kurangna menang aya 100 balikan mah lamun anca umpama lamun diganjangkeun menang 500 tuh eta urang ulah kasupkeun boga umur teh umur teu berkah jadi umur teu berkah teh waktu ayeuna diisuk teu pikan kaburit maaf di magrib teu pikeun ka isya we jadi teu aya ayeuna naon nu ngaranna ibadah teu aya kosong tapi lamun waktu berkah urang geus magrib teu pikeun ka isya teh luar biasa ngagendol itu ayeuna ngaji malam Rebo luar biasa malam Kamis aya pengajian hadis malam naon di kampung ieu pengajian hadis embung ieu itu komo ayeuna jauh deukeut oge embung itu diseusepan itu komo jauh ka mana-mana urang ngaji nu deukeut ge embung gitu ulah aya paksakeun jadi ngaji teh mumpung ayeuna hirup geus maot mah teh kudu ngaji oh kadang-kadang ngaji ge ripuh lamun ayeuna ngaji nu maot ripuh sih itu ukuran Ustaz itu daripada kurang ayeuna diajikeun mending kene ngaji keur hirup itu keur hirup geus kenapa diajikeun pilih we aya diajikeun ngaji embung embung tuh tadi orang minta Allah Subhanahu wa taala urang sekolah ngadoa tuh yarfa'u yadahi angkatkeun dua leungeun ukuranna ieu sakitu ulah luhur teuing ulah handap teh aya nu ngadoa teh imam ngadoa kalau teu nampleh we kieu ieu butuh henteu naon kitu aya teh imam teh lieur ieu teh kadang-kadang mah ari teh nyaho teh jadi masalah eta saya sifat kaweuna hate imam geus sareng aing mana kan iya we atas-atas Bukan ngadoa atas khutbah doa ieu khutbah ngadoa aya kalau bantuin mana enggak iki wae dina Jumat kan doa dina Jumat teh ari ayeuna khutbah awal mah sunat ngaminan teh jadi dina doa pan rukun khutbah teh aya 4
rukun khutbah teh aya 5 sadayana dibagi kana 2 itu. Jadi 5 dibagi kana 2 itu ngan kabagi 4 sawang. Jadi aya perkara 5 dibagi kana aya 2 itu kabagi 4 sawang. Kita rukun khutbah. Rukun khutbah anu pertama nyaeta puji alhamdulillah rukun itu. Kaduana salawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi itu katilu. Kedua katiluna nyaeta takwa. Ya ittaqullah haqqa tuqatih Al-Qur'an tuh. Kaopatna nyaeta ayat Qur'an. Nah, eta rukun. Anu kadua khutbah teh nyaeta itu pertama puji, 2 sholawat, 3 ayeuna ayat takwa, kaopat doa. Kaeta dina ayeuna doa rukun sunat diaminan bari angkatkeun 2 parangan. Itu doa. Itu doa eta setiap doa urang teh doa teh kan tadi teh minta Rabbul hajat ila rafi darajat ngalaporkeun ka ayeuna Rabbul hajat ngabedakeun pangabutuh hajat kadat Allah taala anu ngormat. Setiap doa urang Imam Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat doana di dinya aminah ulah ayeuna ulah recok kudu ayeuna bareng Allahumma ighfir cek imam Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat amin wal muslimin wal muslimat amin al ahya'i minhum wal amwat amin ulah Allahumma ighfir lil mu'min amin ulah sudah detik di zaman berarti begitu teh itu terlalu kolot jadi ulah sampai ayeuna nu ulah teh di dinya ngaminah teh nyata ngarecokun ngariweuhkeun tapi keun kalimah teh riweuheun dengan teh itu teh dina doa khutbah umum. Tetap Ustaz maksud itu setiap ngadoa teh ngeurang angkat walaupun dina khutbah itu pan khutbah teh maaf khutbah Jumat eta teh diganti dengan 2 rakaat salat Jumat. Kan ada salat zuhur 4 rakaat, ada Jumat 2 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat, itu 2 rakaat. Maka syarat khutbah teh seperti ayeuna salat Jumat. Gitu. Dina pada ada khutbah teh seserian. Aya khutbah itu terjemah teh seserian da eta mah lain aya khutbah belum pidato. Bila terjadi khutbah teh di dinya maaf itu lamun diterjemahkeun teh mah isina teh eta tadi puji sholawat itu ayeuna ayat takwa jeung ayeuna ayat Quran itu bener itu. Jadi bener hiji puji alhamdulillah, kedua sholawat, katiluna takwa, kaobatna ayat Quran wasiat tata takwa taubat. Eta teh urang teh lamun ayeuna imam nyebutkeun alhamdulillah nengkakeun dina hati urang rukun. Gitu. Wassallallahu Muhammad eta kudu nengkakeun eta rukun. Jadi kudu wau minimal mana ayeuna puji, mana ayeuna sholawat, mana ayeuna ayat takwa wasiat ya jeung ayat Quran. Itu kudu wau. Cukup sakit seberapa itu kudu panjang-panjang. Itu kan dina Jumat teh punten dina kitab sampai aja. Jadi afdolna salat Jumat teh gitu ayeuna kudu panjang salat daripada khutbah. Berbalik ada khutbah panjang tapi tinggal setengah jam. Ada salat panjang deui gitu panjang. Atuh jam 1 teh karang beres. Itu likum-likum teh geus teu kemo udah jam 1 aing rek gawe ieu. Rumah sakit kumpul bubar geus. Jeung imam doa heula terus teh euy wiridan heula naon ulah teu imam. Dibelah teuing. Itu jadi sunnah Nabi kalakuan atau Nabi tarikatun Nabi lillah salat ketimbang ayeuna khutbah. Eta sunnah. Tawar yang sunnah. Hayang ayeuna nurutan Kanjeng Rasul, kita Rasulullah talalila.
Itu naon sama ibadah ukuran anak tuh mata kolot-kolot bareng bahasa Arab nu penting ngerti ngan minimal di hiji kampung lamun khutbah Arab imam atanapi lain imam hungkul anu obat urang teh kudu ngarti sadayana khutbah Arab teh atanapi teh hati oge wow hiji puji kadua sholawat katilu wasiat obat ayeuna ayat Quran itu wow itu kumaha teu wau tuh hati-hati lamun teu wau jadinya lamun urang teu wau maaf urang akhir ayeuna maaf dina akhir ayeuna Jumat teh urang teh anu ada istri kakurangan pikeun nyampurnakeun ari geus lepas mah teu kunaon ada mah tergantung keyakinan urang dina adat atanapi dirinya teh maaf ayeuna katingali awam pisan gitu itu ayeuna teh ayeuna bisa nerjemahkeun gitu tapi alhamdulillah kewa saudara malah mendengar arti mah pengajian di setiap kampung loba itu kiai sing jeleugeun loba itu ayeuna nu bodoh bikin tetep anggar ulah sampai gitu Ustaz. Jadi lebah ngadoa biasa kurang ya diamina ngadoa teh nya kitu kurana ulah luhur teuing ulah anak teu gitu. Jadi kudu make ukuran keun ngeunah anu make ukuran mah gitu. Lamun make baju make ukuran geunah dipakena enak kieu nangan kan mantep teh kayak gamis diukur awak gede ge diukur mah ngepas gitu. Paling kahareupna geus dipapantes. Tapi lamun pakai baju tuh pakai ukuran kira-kira pantas mah itu awak leutik pakai SK waduh di kolom baju itu awak gede pakai ukuran L atau ribu mending L atas M tuh jadi ibadah ya ukuran aya ukuran ngaduan teh ulah 10 deui ulah samanap teh pertengahan teh kudu ieu teh kudu cukup. Sok ayo ngadoa teh. Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu. Wa in kana fil ardi fa'rijhu. Amat teh diangkat diluhur tekanan. Allah Taala namun ieu itu rizqi fis sama hujan itu kan Allah Taala. Allahumma in kana rizqi fis sama ya Allah. Itu fanzilhu. Wa in kana fil ardi fa'rijhu wa in kana ba'idan faqribu wa yang mirip amat gitu ini kos masa sajak lain gitu yang mau dengan mah cukup kentain gitu itu rupa-rupa tanya itu nuduhkeun maaf itu aya ilmu meureungan pikeun aya ukuran anu aya di dieu mah teu aya gitu kita jadi ukuran teh ulah anak lain ulah luhur teh deui bahkan si paningali urang teh kan pas sujud deukeut urang teh keur tadarru keur DP urang teh urang teh nuduhkeun kana ayeuna butuh ka Allah tentang butuh ka Allah butuh ka jelema kira-kira urang itu gerakan gitu gerakan anu urang butuh itu wa yaqubi masya'a silakan ngadoa naon bae ngadoa seimbang dikayaan itu da Allah Taala teh uningan jadi Allah Taala memberikan ayeuna ka urang teh dengan ayeuna pangabutuh urang nyahoeun itu kan aya hadis Nabi Muhammad dan hadis itu pangandika ulama yang kita salah jabe sokir al mauna bi qadril mu'nah al mauna pertolongan Allah al mauna ari pertolongan Allah bi qadril mu'nah tergantung mu'nah teh itu ayeuna perbaya ongkos itu kemampuan orang tetapi pengeluaran orang jadi pertolongan Allah Ta'ala teh tergantung ayeuna pengeluaran orang maaf tamu orang pengeluaran teh Allah Ta'ala tahu di benda gede deui lamun pengeluaran orang ayeuna leutik deh lamun urang teh sedekah teh udah itu lamun sakali ngelawan teh lain biru lain baru Allah Ta'ala di benda itu baru atuh teu aya di ditu aya ngaluarkeun anu aya hejo geus tercek teh aya nu beureum aku itu emas eta bahasa tapi Allah Taala itu jadi al-ma'unah pertolongan Allah tergantung ayeuna
kabutuh urang. Maaf, urang kabutuh sederhana paling-paling yang enak itu enak nafkah kan jadi keluarga sapoe tuh. Tapi lamun arek hajat lain deui. Lamun urang berkeyakinan ke Allah Subhanahu wa taala, ulah berkeyakinan kana karya urang aya nu ngaranna sabulan mah ulah eta. Jadi aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ru'yatur rizki minal kasbi kufrun. Jadi ru'ya bimana itaqoda naikatkeun rizki minal kasbi tina usaha kufrun didinya kufur nikmat, tidak meyakini bahwa rezeki ti Allah. Jadi rezeki ti Allah. Rezeki ti Allah. Ngan syariat urang enak gawe usaha asal gitu. Jadi rezeki mah syariat ti Allah. Kajian teh urang enak usaha lamun teu aya rezeki mah aya. Loba jelema diisu tapi teu ngaburit, teu aya kadaharan dan teu masuk kadaharan. Teu asup aya cai aya teh. Sok aya. Sekolahna ieu teh diisu mah nyangan duit, tapi teu ngaburit ieu ya Allah, can salangkeun kekian cai, muka naon? Sibuk naon? Kabucing ngitung artos. Oh, duit mah loba. Nanti aya rezeki ti Gusti Allah Taala. Loba jalur pengusaha teu pikeun ka aya sibuk dengan kerjaan, tapi teu pikeun ka keborodahan-dahan aja. Berarti teu aya rezeki. Itu tapi loba ranah lain tuh. Ayo tadi di ranah. Loba lain tuh. Itu berarti dari rezeki na eta. Gila jadi yakin anu ngareunkeun teh Allah. Jadi urang lamun geus ngaji mah gitu kan. Jadi urang ayeuna ulah ayeuna non ketergantungan non ayeuna ulah ayeuna yang layak meyakini karena ayeuna usaha. Gitu. Usaha memang wajib. Itu memang wajib. Ya itu minta ke Allah Subhanahu wa taala anu seimbang itu. Ini seimbang dengan Allah. Itu. Jadi tak ud'uni astajib lakum. Itu ud'uni itu mana ibadah. Sok ibadah sing bener. Dengan sedena orang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, Allah seimbang. Gawena capek, wah ini dibayar itu kan? Itu gawena enteng, yang dibayar gede. Memang, nah, cuma waduh, oh Allah Taala mengingat. Wa yaftatihu du'ahu bilhamdi wassana. Dikadahkeun ayeuna diawali itu doa teh bilhamdi dengan kalimat hamdu, puji. Wassana 'ala Allah ngalam ka Allah. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Eta bahasa muji. Di urang mah teh muji lah. Tapi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi. Eta kalimat puji. Jadi ngalam gerak Allah. Wa bisalati wassalam ala Rasulillah. Dikerahkeun kaduana nyaeta ngaos shalawat ka kanjeng Nabi. Jadi pertama muji, kedua maca sholawat. Alusna malam kurang ngadoa teh alusna maca sholawat. Geus muji maca sholawat. Jadi maca sholawat 3 kali. Mimiti tengah-tengah terakhir. Jadi lamun jalma ngadoa dengan sholawat pertama, pertengahan sholawat, terakhir sholawat luar biasa. Itu. Jadi didinya kan sholawat teh ayeuna urang naon tawasul menjembatani minta ke Allah dengan makhluk kekasihna Allah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anu ditinggali teh lain urangna jelema kotor, itu nu ditinggali teh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk anu dimuliakan wa innaka la'ala khuluqin nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu. Jadi lamun hitung-hitungan urang sebenarnya malah ngamana jauh kali ya. Tapi kusal mawana makhluk anu termulia di mata Allah, di situ nu ditinggali teh siapa? Nyata pujian Allah, nyata Nabi Muhammad. Tawassul teh ini atawassalu bika. Tuh. Ini natawassalu lamun seueurang tadi, ini atawassalu Gusti Abdi tawassul. Menjembatani bika. Bika teh ay bika bihi atau nabi bihi bika teh makhluk Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat dia hajatina ya Allah cumpuanan pangapunten nu ngeunah makmum imam anu perkat makmum amin
tina lamun dina tahlilan kabagi teu berkah. Kabagi gitu. Kabagi kan bahkan ambil cimpungan waduh gitu tuh dipakai itu jadi dirinya luar biasa. Jadi orang NU itu luar biasa seberapa. Jadi enteng gitu enteng. Jadi enteng orang lamun ayeuna berjamaah ngamamun. Jadi doa pertama ngalem tuh itu geus ngalem tuluy muji ka Allah taala, tuluy ayeuna maca shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakhtimu bi misli dzalika sareng wakasan tungtungan ayeuna misalnya seperti ayat tadi yaitu maca shalawat ala Nabi. Jadi pertama ngadu maca puji, tuluy shalawat, tuluy ayeuna ngadu silahkan di dinya tah itu ayeuna tengah-tengah baca shalawat. Itu padahal sebenarnya shalawat itu doa. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman terus doa itu oke. Itu salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qurbatil barid bil qurb wa tuqabil hawaij wa tunalu bi rawaib. Jadi lain minta ka kanjeng Nabi, minta ka Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah salah mama. Itu ayatnya luar al-sunnah wal jamaah mengencang dengan membaca sholawat. Itu bid'ah, Rasul tidak ada waktu bid'ah mah lieur kabeh. Itulah kurang bid'ah, kurang teh jaman geus bid'ah. Zaman Rasul mah eueuh ngiruna pepes. Urang pepes geus bid'ah hungkul. Geus bid'ah hungkul. Jadi lamun anu nyebutkeun bid'ah teh main lagi awakna bid'ah, naon salahna irungna teu mancung, gitu teu mancung. Itu pengek kabeh. Itu bid'ah, ulah bid'ah. Jadi bid'ah tidak terbagi 5 perkara panjang. Itu penting urang itu ayana diterangkan seperti wayatahar wayan bagi ayatahar al-adiyatul mathurah. Itu penting nyanyaan ayat hal teman-teman itu maca doa anu mathur. Tadi doa maksud teh ad-du'aul mathur itu ayana ya alifu abwabas sama. Itu tapi tahu abwabas sama. Doa maksud ketika dibacakan dibukakan lawang langit. Minha Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Eta teh doa teh masuk. Doa di kanjeng Rasul. Gusti abdi nyuhunkeun ridhomu ya Allah wal jannah. Minta dibalik kita minta surga, minta ridho heula Gusti. Itu dengan ridho Gusti surga anu makhluk pangebat-ebat. Surga teh mahal luar biasa, tapi ku kariduan Gusti bisa suka surga. Gusti minta surga. Jeung ridho Gusti dibalik iman teh Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Gusti nyuhunkeun ridho Gusti wal jannah. Itu ridho Gusti dibikeun surga anu luar biasa dipastikan. Nyuhunkeun pangasa ka Gusti tina babentuk Gusti wan nar sareng ayeuna neraka anu ayeuna itu luar biasa urang anu dipikambung ayeuna kadang-kadang nyeritakan surga di neraka teh anu lagi simpel tapi kan kurang lamun geus aya di akhirat luar biasa. Jadi butuh kana surga, butuh aya sieun aya neraka. Anu ukuran. Selamat di jero kubur, ka ditu selamat. Cilaka di jero kubur, ka ditu cilaka. Muntah urang aya hiji 2 sampai 7 teh luar biasa. Eta teh urang teh keur ayeuna ngabesuk supaya selamat dulu urang teh di jero kuburna. Selamat di jero kubur kadituna selamat gitu kan. Ya al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan teh satu tempat daripada sebesar hiji pintu daripada pintu ayeuna akhirat. Gerbang akhirat. Dirinya fa inna jabi. Selamat di jero kubur pama ba'dahu aisaru min. Selamat di jero kubur kadituna gampang. Tapi lamun cilaka di jero kubur apakah orang lera boga indung bapa boga dulu cilaka di jero kubur itu kudu tega urang sok modalan kumaha carana da urang di dunia bisa aya hutang injeun kumaha carana bisa musyawarah aya bandana gunakeun sasurus 1/3 itu biaya urusan mayit tirkana tina lamun aya 100 juta mah 70 juta pikeun urusan mayit teh eta seberapa. Ulah gampang langsung bagi waris wae. Sasulus eta itu hak aya mayit. Lamun aya 10 juta teh 7 juta pikeun mayit eta urusan dirinya.
teu aya dunyana ieu anak barukan kumaha eta moal aya berbuat tabarruk gitu. Lamun aya nu maot teh aya lalaki ngan ninggalkeun ganti pula. Lamun aya nu maot ayeuna ngorak teh boga yatim hiji antara dua tilu ada eta ngagunakeun harta bandana gitu. Kumaha didinya jadi urang kudu reong-reong tabarruk nyeun ka alus kumaha carana. Naon ayeuna ayakeun gitu. Ngan sakadar ayeuna fidyah seperti salat hadiah didinya dengan jadi kewajiban. Nu penting urang supaya tahlil urang tabarruk nyeun ka alusan urang anu ayeuna kitu jalma anu aya temen urang agama ge. Jadi penting urang panjang lebar insyaallah mudah-mudahan urang sadaya kitu jiwa ahli ilmu harus selalu